fi adabir riyadati wal masyi fi turuqati itu dengannya. Iya ulama mah sangat ieu naon ngaranna teh karunya lah ka urang supaya orang di jalan teh kudu aya tata tertibna di jalan teh kos kumaha keur riyadoh teh kos kumaha. Tayna ki musannif teh rek nerangkeun kana pelajaran anu ka-8 nu mana pelajaran anu ka-8 teh nyaeta adab-adaban leumpang di jalan gitu atau orang keur riyadoh tadi geus dibejakeun nya. Ya bunayya innaka fi ba'di awqati faragika la tastagni 'anir riyadatil badaniyati hatta yatajaddada nasyatuka limuzawalati durusika. Ya bunayya yanada innaka sanyanyan anjeun teh nad fi ba'di awqati faragika di mana-mana geus rampung geus beres gitu salah sahiji dina waktu-waktu nada kan ada teh hirup dalam dunia teh bermacam-macam nya nadnya. Nada teh rek masantren, terus rek neangan kasab, tah kitu. Di mana misalkan salah sahiji geus beres, waktu nada teh dina labah masantren. La tastagni anir riyadatil badaniyah ti tah masantren teh nyaeta riyadatil badaniyah. Gitu kan? Riyadoh anu bangsa badan cenah kitu. Tah nada teh ulah ngarasa cukup. Kungan saukur masantren eta tapi hatta yatajaddada nasyatu kalimuza walati durusika kudu nepikeun ka manggih nada teh haus gitu kan kana neangan ilmu karasa gitu kan embung leungitna ilmu dina awak nada teh kadang pan urang mah kaos kitu nya maksudna kumaha di mana orang geus ngaji geus plus poho teu mikiran naon deui naon tadi diaji teh buktina misalkan teh osok cenah kitu mikiran buktina di mana ditanya di poho deui berarti eta teh urang geus terlalu lempeng nya lempeng teuing rek poho rek inget teu masalah kitu tah berarti can aya kalebar dina awak urang tumbulkeun heula rasa lebar dina awak urang teh di mana urang anu geus dipelajari ku urang lamun poho deui kudu lebar kitu nad. Jadi urang lebar teh ulah kanu perkara nu ngabungkeuleuh kungkul. Karena perkara anu teu ngabungkeuleuh ge urang kudu bisa lebar. Nya model ilmu, urang teh dengan ilmu teh lain sapoe 2 poe, lain sajam 2 jam gitu. Pan mang tahun-tahun. Terus kari-kari leungit ku jalan ngan saukur sapoe gitu. Tah urang kudu ngarasa lebar. Ngapalkeun, karasa teh ngapalkeun capek. Rek nalar. Heeh. Nu nalar amil, nu nalar yakulu, nalar imriti, nalar alfiah, karasa capek teh. Lieur. Bener teh. Kukut teu aya ngarasa lebar dina nalika pohona gitu tah. Asok aya lebar teu? Hah? Osok aya lebar teu nad? Osok. Bener. Lamun dina awak ngarasa lebar moal mungkin nepikeun ka henteu ngamutolaah. Gitu. Jadi mutolaah teh kumaha daripada urang ngalamun teu puguh mending keneh ngabalikan talaran sorangan gitu. Misalkeun keur ngalamun cicing ngabalikan talaran yaqulu ba'da hamdil jalali musolliyan ala nabi wal kitu. Amun abi dikobong bareutta kerame nalar alfiah. Eta teh lamun tengah peuting teh nad brek sakomplek teh. Ayo urang alfiahan, nepikeun ka beres alfiahan. Ulah moal bade dinazomkeun kitu tah babarengan we nganazomkeun kitu. Da moal dicarek di dieu gerek nganazomkeun mah. Buktina naon? Urang mah tara kikituan dina macana ge saralah wae. Kitu matak tadi didengekeun set. Nah salah disalah deui macana. Antak lamun aya nadoman kos kitu teh miluan supaya naon supaya bibir urang teh terbiasa kitu tah. Di mana bibir urang biasa gitu kan dina miluan nadoman kitu kudu ngapalkeun ge apal wae na hulu gitu. Dina otak urang teh aya wae eta teh. Moal poho deui. Model urang geus sering ngadenge yaqulu ba'da hamdil jalali teu kudu bari mikir eta. Muqaddimah yaqulu mah aya wae dina otak kitu kan. Tak miluan sok we salah bae da mau dicarekan salah ge gitu. Juga tadi caralah maca ku abi sia teh kae lain kitu macan sugan gitu kan teh. Teu abi teh dicarekan keun da diajar. Abi ge baheula sarua saralah gitu. Ngan ari abi mah baheula dina salahna ge teu ngabetem gitu. Hayu we miluan soalna hayang bisa gitu nah. Eta urang kudu boga ngarasa lebar. Tah urang ulah ngarasa cukup dina nalika urang geus masantren. Pajarkeun teh hirup bakal ngeunah. Pajarkeun teh bakal salamet dunya. Tah urang ulah aya ngarasa cukup sabab di dieu ge cek keterangan ge la tastagni anir riyadatil badaniyati. Fa idza kharajta lir riyadati faqsid amkani jayyidatal hawa'i minad dawahi. Lamun teh manada arek ngamaksud riyadoh
Abi mang srek riadoh weh biasana ieu nya santri mah sampe meh kawin teh sok riadoh heula kabiasaanana soalna naon ngalatih hate dina kaistiqomahanana kitu tah supaya bisa hate nanti istiqomah teu ngagugulu kana nafsu eta teh tah lamun ada geus rek maksud kana riado paksid amakinal jayyidatal hawa kudu neangan tempat anu mana eta di tempat eta teh dikontrol hawa nafsu teh kitu nah dikontrol teh hawa nafsu teh supaya teu kagugu anu dipikah hayang ku urang teh anu matakna teh pimadarateun pimasadateun teh henteu kagugu ku urang kajauhan ku urang tah kudu neangan tempatna nu kos kitu riado kapungkur mah para wali riadona teh di leuweung nah di guha poe naon soalna di mana panggih jeung jelema wae mah aya wae piomonganna teh kitu beda jeung panggihna jeung jurig jeung jurig mah teu bisa piomongan nu aya ge laleungit gitu piomongan teh lamun panggih jeung jelema anu tadina moal ngomong nanaon jadi loba anu diomongkeunana eta mah kitu bedanya jurigna gitu walaika sakinatu wal waqaru walaika cenah kitu lamun teh mah anjeun teh geus manggih kana tempat anu mana eta dina tempat teh geus bisa ngontrol kawahan kana hawa nafsu urang as-sakinata wal waqar sok kumaneh di dinya riadoh cicingan gitu kan karasa ngeunaheun da biasa na riadoh mah teu akur jeung nafsu nafsu urang biasana jam sakieu teh kieu nafsu urang biasana lamun keur kieu teh hayangna kieu tah riadoh mah dicegah tah kahayang urang anu matak pimapsadateun jeung pi gorengeunana teh dicegah ku jalan riado ari ngaji mah urang neangan hukumna tah riado mah masangkeunana gitu nah urang teh yang nyaho hukum Asia teh kos kumaha hungkul pan dosa teh beda-beda dosa nu mabok kos kumaha dosa nu ieu kos kumaha da dosa mah nu leutik kabeh dosa ge gede gitu tah eta teh urang geus nyaho kana hukum-hukum eta riadoh lah nada teh di mana geus riadoh teh eta rek masangkeun hukum-hukum anu pun ada pernah dipanggih kabeh eta dina riadoh mah bakal kapang tergantung jeung urang menta pituduh dina riadoh teh apakah jalur urang teh kabelah mana apakah kanu istiqomah apa kanu ngahikmah atau kanu dakwah gitu tah ya tidinya santri teh panggih jalurna teh oh anjeun mah kudu kanu istiqomah ke karasa ngeunahna di dinya sanajan urang keur papasantrenan misalkan teh sok dakwah tapi ke dina riadoh mah karasa anjeun teh kudu kanu istiqomah anjeun teh kudu kanu ngahikmah kos kitu ada teh ku jalan riadoh pala tusri fi masyiatika wala tumazih ahadan fi tariqika wala tadhak ila biqadri tabassam pala tusri tapi lamun teh mah cenah kitu nada teh keur leumpang geus tari ado masih kitu nya cicing sok di dinya cenah kitu maneh teh lamun geus panggih eta tempat anu ngeunaheun anu bakal lain ngeunaheun atuh nya anu bakal karedam hawa nafsu urang sok maneh teh cicing di dinya. Ayeuna ganti topik palatusri fi masyiatika palatusri maka ulah kegancangan cenah nada teh lamun leumpang di jalanan ulah sok kegancangan ayo bae siga nu ka tekuat hayang ngising gitu nya wah gancang leumpang fi masyiatika dina leumpangna nada lalaunan weh leumpang mah yeuh dinu akhlak dibejakeun dinu adab-adaban dinu tata krama dibejakeun lamun leumpang ulah sok kagesrek sok teh ulah srek ulah kitu eta ulah kaos kitu leumpang teh kahiji ngagandengan kaduana lebar sendal tereh beak katiluna kebul tah eta adab-adaban teh kumaha ari leumpang teh ieu tumit heula nu kudu nincak kitu set leumpang teh lain kudu gesrak-gesruk tepung matak wajar sendal babari beak oge sabab kunaon maneh mah leumpangna gesruk gitu da jeung katingalina oge teu sopan we nu leumpangna gesruk komodi bari jeung ngajegag mah gitu tah urang teu meunang kaos kitu sabab ceuk dina adab-adaban teu meunang leumpang kaos kitu leumpang teh tumit heula ulah nepikeun ka kadenge sora suku teh gitu tah tak kitu tah nya masa kitu leumpang nat tara kudu kitu enak mana kudu kos kitu enak mah leumpang teh jadi di mana ngalengkahkeun teh si tumit teh anu pertama ulah angkat suku teh diangkat set lain di sorodot gitu kan mending lamun tempatna teh kebul ieu lamun dina tempat ngebul pan ngebulan ka batur eta teh karunya urang zalim ka batur eta tah kasopanan teh di dinya dipake leumpang
Terus dina leumpang namun make sendalna ulah make anu batur lah mereka make anu batur bebeja heula. Bebeja heula. Soalna kunaon kek bisi kasupkeun kana gosop. Geus ngagorowok nyinjem sendal rek nu saha gitu. Da di dieu mah geus percaya lah moal mungkin nepikeun ka ngambek di mana sendal dipake. Ngan sahanteuna urang bisi kasupkeun ka jalma-jalma anu gosop bebeja. Mang nambut sendal. Mun cina ada teh make sendal si Asep, Sep nambut sendal ulah lain asal-asal pake wae atuh sendal teh. Nginjem kudu aya bahasa, nginjem da bahasa, mah teu kudu meuli kitu bahasana teh. Bahasa mah teu kudu meuli nginjem sendal, kena gosop. Lain malingnya awasnya. Eta mah gosop, ari gosop mah kos kitu. Nginjem teh bebeja, ari maling mah atuh nyokot. Teu dibalikeun deui, ari gosop mah nyokot teh bebeja, tapi kadang dibalikeun deui kitu. Taya gosop teh panyakit santri tiba heula boga sendal anyar harita keur ka pasantren sendal alus lah lumayan lah gitu. Nah ada teu nyampe saminggu kita sendal sugan teh dipake horeng diampihan paranti manehna ulin gitu tah sendal alus gitu kan. Wah ampihan di sendal alus ditunda manehna mah terus makean usaha gitu sendal anu alus manehna ditunda kadang manehna teh boga sendal alus sendal urang diampihan ku manehna gitu eta teh matak dipasang aing sob tah cenah kitu wala tumazi ahadan fitori kika wala tadhak ila biqadri tabasam. Terus di samping urang lempang teh ulah gagancangan wala tumazi ulah sok heureuyan deui nan di jalan teh bari silih sliding misalkan kadang kan baheula kitu nya ngaja urang teh lempang ngalaunan kayak geus ngalaunan teh kurang tajong geuning suku belah dieuna tak supaya ditajong gitu kan. Ada ulah-ulah kikituan eta. Banyolan baheula kanan. Oh sok leunan kos kitu baheula. Mun lempang jeung babaturan duaan gitu kan. Nada teh ka tukang rada ngalaunan gitu tah. Ditajong nu belah dieuna supaya ditajong gitu kan. Oh sok baheula. Kadang mun keur nangtung situr urang teh di kanu tukangeun manehna dikitukeun supaya naon supaya ngaguling deh ka urang eta na. Hayu teu meunang eta was kikituan teh nan. Picilakaeun lain kuna naon heureuy urang mah maksud dengan sok picilakaeun gitu. Kalakuan baheula bade teh. Urang keur nangtung tegak-tegaknya. Terus aya tukangeun teh geuning siturna teh diadakeun kana tukangeun tur teh. Dek supaya naon? Supaya ngagubrag panan. Bungah eta ningali babaturan tersiksa urang mah. Aneh urang. Kabungah urang mah naon di mana babaturan ngarasa nyeri. Bungah eta urang mah. Lain milu sedih. Bungah we. Mada masakan sinada keur boga kabingung wah puas ya akan ku maneh. Kitu tah urang mah. Tapi kumaha eta nu dipuas-puas kadang teu nyeri panan ku urangnya sabab naon geus jeung babaturan. Tak ulah sok undungan jadi jelema di dieu mah. Kitu nya. Wala tadhak ila biqadri tabasam jeung ulah bari sakakak seserian di jalan teh ngagandengan batur ngaliwat hahaha gitu kan. Ngaliwat nyieun seserian cakakak seserian tapi biqadri tabasam tapi lamun sakadar senyum mah teu naon emang kudu panggih jeung batur senyum sodak gitu. Oh sok senyum ari senyuman ka batur tara komo deui ka nini mah teu hayang senyum acan cenah gitu. Tapi begitu aya parawan masih nada mah beuh pangheulana eta nya di senyuman nya dikit we di dina ge biqadri tabasam nad sakadar senyum teu bisa ditambahan ku ngiceup sabelah mah teu bisa eta teu bisa. Tapi ngon sakadar senyum sakitu. Bari jeung ari senyum teh kos kumaha geus dibejaan lain. Senyum mah nyaeta biwir melengkung lamun katingali huntu mah nyengir ngaranna gitu. Berarti eta mah lain sadako hari geus kasup nyengir mah. Pan aya senyum, aya nyengir, aya seuri pas gitu. Nu disebut sedekah nu mana? Nu senyum. Anu bibirna teh dipikeun ka malangkung sakit hungkul geus. Ulah nepi ka tingali hun teh mah nyengir atuh asupna eta. Ya bunaya idza kharajta liriyadati aw li ghairiha ma ikhwanika fa iyyakum an ta'taridu ahadan minal marrati fit turqati. Terus ya bunaya henada idza kharajta cenah kitu tatkala kaluar nada teh rek riyadhah kitu nada teh. Auli goiriha tawasaliana rek lelempangan weh cenah kitu cari angin misalkan teh ma ikhwanika sarta dulur nada duaan atau sabaraha jelema gitu
Pa iyakum anta diru awas kudu hati-hati cenah gitu ulah sampaikeun ka aya perselisihan dina nalika urang keur perjalanan ahadan jeung hiji jalma minal marrati pituruqati dina jalan anu dilewatan ku urang. Jadi lain perselisihan jeung babatur ngahaja urang leumpang teh duaan set aya batur liwat carekan ku urang teh aya batur kieu diajak gelut atau misalkeun kana motor duaan si Nada jeung si Hilal teh pan kenal pot silal mah gandengnya motorna teh gitu ningali misalkan teh batur gerung-gerung hayang diudag ngahaja misalkan teh nah ulah eta lah pas kitu aing kudu ganti kenal pot cenah pas kitu mah teh kudu sada jeung polisi eta malah paling dipeupeuh kenal potna teh nya saka non sahenteuna gitu lamun di jalan urang rumasa eta jalan teh boga umum gitu ulah nepikeun kaneangan masalah jeung batur biasana benteng ari budak ngora masuk benteng ngarasa aing jago gitu ngarasa aing berkuasa ngarasa aing bisa matak di jalan teh jalan umum ieu justru ku jalan umum ulah sangeunahna gitu lain kudu sangeunahna di jalan mah tapi ulah sangeunahna di tempat-tempat umum mah lain di jalan hungkul tapi di tempat-tempat umum di imah ge ulah anu geus tempat cicing urang gitu komodi di tempat umum wa iyyakum antastofu fi tariqil ammati nanti teh satofu teh wa iyyakum yang kudu nyegah deui cenah Nada lamun teh keur leumpang lobaan di jalan teh ulah ngajajar nepikeun kameakeun jalan maksudna meakeun jalan teh kumaha ieu teh jalan teh misalkeun saukur 2 meter ngabari 10 jelema di dinya teh nepikeun kanu tukang teh teu bisa ngaliwat ka hareup gitu tak ulah ngajajar biasana lalaki mah tara eta leumpang ngajajar kos kitu biasana awewe leumpang teh ngabaris 20 jelema kan gitu kan ngabaris ka gigir mending mun ngabaris ka tukang mah gitu ieu mah ngabaris ka gigir gitu kan hayang naon coba eta ngabaris ka gigir ka itu meakeun jalan teu meunang eta sakali teu meunang urang gitu kan lamun leumpangan meakeun jalan komodi jalan umum. Tapi pa ingkana toriku wasian pamsyu masnan. Tapi lamun teh eta jalan teh lega cenah gitu. Wasian lega pamsyu maka kudu leumpang aranjeun kana teh masnan duaan eta teh paling maksimal leumpang di jalan umum duaan gitu. Teu meunang aya tiluan sabab kunaon kitu kan bisi ngahalangan batur anu rek liwat jeung dia teh jalan umum eta teh lamun lega ngan saukur duaan kunaon trotoar bet leutik sengaja supaya bisa duaan sakitu ulah lega teuing leumpang teh ngabaris 10 jelema ngabaris 20 jelema gitu aya lamun leumpang lobaan mah kitu duaan tapi wa ila pamsyu puroda wahidan tapi lamun jalanna sempit samodelkeun kagang hiji saurang ieu mah teu dagang sagede kieu misalkeun teh leumpang duaan hayang bareng we eta leumpang duaan gitu komodi lamun galengan eta leumpang duaan pagi gigir kumaha eta rek sabelah nu napak gitu sok ena maneheun belah kencan aingkeun aya nu belah katu aya nu ieu ka sawah belebak nu belah dieuna ku sabab hayang leumpang duaan misalkeun teh teu bisa lamun teh mah jalanna sempit kudu saurang kitu sebenarnya berarti ana dipertanyakeun lamun di jalan lega sorangan berarti lamun di jalan lega sorangan berarti nah gitu soalnya katingali lah si Nada mau leumpang sorangan begitu urang setia teuing gitu nadnya ya bunaya inat turuqal umumiyatu laisat mamlukatan li ahadin ya bunaya henada inat turuqal umumiyatu lamun cenah saenyana jalan anu umum laisat mamlukatan ulah sok ngarasa ngamilik kana eta jalan teh keun da ieu mah jalan aing keun da ieu mah jalan boga aing teh ulah ngarasa kaos kitu kana sangeunah nah kebanyakan cekcok di jalan dina masalah kendaraan geuning nya ngarasa eta jalan teh boga aing ieu lamun Nada mawa motor nah kadang pan kana mobil teh kumaha kitu nya keur baheula mah kada bisa kana mobil kitu nya kerjaan bisa kana mobil emang urang teh ngarasa bener we mau motor teh gitu model selebet motong jalan mobil gitu tapi begitu urang bisa kana mobil karasa eta motor nu kos kitu teh ngagokan ka urang sok
tak loba picilakeun gitu kan, loba picilakeun teh kos kitu. Anu mau mobil mah emang kudu sabar gitu, karena tingkah laku anu mau motor kos kitu. Sabab kunaon, di mana motor katabrak ku mobil anu disalahkeun mobil, sabab nu gede gitu, moal nyalahkeun motor sanajan motor nu nabrak anu mobil gitu. Tepan sangeunana atuh jalur motor pan biasana di sisi pan sangeunana kadang selebet ka tengah selebet deui gitu kan, sangeunana teh geuning kebanyakan eta kos kitu. Ki karasa lamun geus mau mobil mah karasa bener urang mau motor kos kitu teh ngagokan kabatur. Mending lamun sabar mah nu mau mobilna. Ieu gua mun teu sabar. Da mun mobil nabrak ka motor, mobil mah paling penyok. Eta nu mau motor ting kumaha gitu kan. Lamun ku kesel eta nu mau mobil ditabrakeun ka motor. Ari urang mah ari mobil mah nabrak motor paling mobil nu hancur, urangna mah moalna naon gitu kan. Tapi lamun motor mah ditabrak ku mobil jelemana gitu kan anu beunang. Anu untungna teh salalabar gitu. Wa innamal likulli marin hakun mururi piha pala tazdahimu fituruqati. Terus cenah kitu jeung angin pastina likulli marin dina satiap-tiap anu kaliwatan hakul mururi eta teh hak anu ngalewat piha dina eta jalan pala tazdahimu fituruqati. Nah, tazdahimu teh nah? Pala tazdahimu maka ulah ngamacetkeun cenah kitu aranjeun kabeh fituruqati dina pirang-pirang jalan.